Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamilan sareng pangdijer sadaya anu kusim kuring dipika hormat. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kulantaran nikmat sareng karunia-Na urang sadaya tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Teu hilap shalawat sareng salam mugia ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina, para sahabatna, dibikeun ka urang sadaya salaku umat akhir zamana. Dan simkuring Muhammad Sani Sabarobani, simkuring salaku panumbu catur, teu hilap ngahaturkeun rebu nuhun laksa aketi ka para pangjejer serta pamilan anu parantos kersa ngaluunan dina ieu gempungan kanggo medar sareng ngapadung dengkeun ngeunaan usaha dina masa pandemi. Ku kituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka ieu sawala ku bawasan bismillah sasarengan. Jejer sareng pamilon anu kusim kuring dipi hormat. Sateu acan nincakana acara nu salajengna sim kuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangana. Anu kahiji nyaeta Bapak Ade Panji Maulana Masyad anu anjeunna mangrupikeun guru anu tiasa ngajelaskeun dampak perekonomian di masa pandemi. Anu kadua nyaeta Bapak Aritur Rahman anjeunna mangrupa guru anu tiasa ngajelaskeun cara usaha di masa pandemi. Para hadirin supados urang ngalangkung ngaleman ngeunaan jejer anu baris dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandangan ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Ade Panji kanggo ngadugikeun kamandangana. Hatur nuhun ka Bapak Ade Panji anu parantos ngadugikeun kamandangana. Sapertos anu didugikeun, usaha di masa pandemi kudu dilakukeun. Kunaon kudu dilakukeun? Sabab keur zaman ayeuna loba tenaga kerja anu di PHK ku tempat kerjana. Usaha di masa pandemi bisa jadi pilihan sabab tiasa ngajadikeun penghasilan selain penghasilan ti kerjaan anu tos di PHK. Kumagi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala anu salajengna ka Bapak Ari Turahman kanggo ngadugikeun kamandangana. Hatur nuhun ka Bapak Ari anu parantos ngadugikeun kamandangana. Sapertos anu didugikeun, urang sadaya kudu bisa usaha sabab di masa pandemi ieu seueur anu kalengitan pagawean, seueur anu jadi pengangguran, tapi keadaan ieu urang kudu bisa muter otak kumaha carana ngahasilkeun penghasilan ti barang anu aya di sekitaran urang. Contohna botol plastik bekas anu bisa didaur ulang jadi barang anu bisa dipake deui. Waktos anu sakedik salajengna sim kuring barisna wetasan kanggo pamilon anu baris tumaros. Mung delu urang dina ngadungikeun patarosana kedah ngacungkeun pandanganna teras nyebatkeun amina sarta teu kenging gogorowokan. Nuhun kiparietos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan cara masarkeun produk di zaman pandemi. Sumangga ka Bapak Ari kanggo ngawaler patarosanana. Tos ieu acara teh tos rengse. Alhamdulillah acara ieu kalaksana kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sasarangan nutup ieu acara kumaosan alhamdulillah sareng sasarangan. Sim kuring salaku panumbu catur nedah hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu kirang entep seureutna. Tetapi kecap anu kirang merenah larapna kana amanah. Hadirin sadaya, wassalamualaikum